Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Naon cenah Pak Bu? Wah bener. Kudu di kopian heula. Gusti nu agung. Di mana-mana ge kopi mah panas bohaneut. Apal nyalira. Mun teu apal, mun teu panas, mun teu bohaneut berarti tah eta. Aneh di dieu mah aneh. Panggung eueuh sukuan. Kopi lebih. Jika nama ieu teh ngada melah teh tabu 7 ieu teh. Akhirna geus tabu sabaraha aya keneh wae. Gusti Rasul sakitu nama alhamdulillah. Apal karesep Ustaz Cikijing mah gitu. Kopi. Tah. Yuksarul mar'u ma'aman apa? Cek ibu-ibu, untuk kayak mah cicing bae eta naon teh. Kalau nyalakeun ngomong sakitu ge bener bisa ngomong salah-salah oge alhamdulillah. Setiap manusia bakal dikumpulkeun jeung jalmi-jalmi nu dipika cintana. Ieu teh catatan kahirupan kanggo urang. Naon sababna? Sabab kahirupan mangrupikeun makhluk anu sifatna hawadits. Naon cenah Bu? Kahirupan sifatna makhluk mangrupikeun makhluk sifatna hawadits. Naon cenah? Hawadits. Ari hawadits teh sesuatu nu anyar. Ari sifatna nu anyar, aya mimitina jeung aya tungtung. Ari nu anyar sok aya ruksakna. Bener teu? I will give you one example and I hope you understand with my say. Okay? You know? No. Goblok. Kami bakal masihan contoh. Urang sok poho yen urang teh saha? Cicing canderangkeun bab nikah. Ieu mah bab urang we heula, keun we panganten mah teu diajaran oge bisa sorangan. Bisa teu bisa ku kami dibantuan. Ieu mah tenaga urang heula, mumpung masih hirup keneh, geus hirup mah hese di babatahanana. Tinggal di ka dieu. Setiap hawadis sifatna hawadis teh aya mimitina, aya tungtungna eta hawadis. Ari hawadis teh anyar. Nu anyar teh aya mimitina, aya tung. Nu anyar teh sok aya ruksakna. Contoh, naon cenah? Contoh. Ieu contoh HP. HP kami teh baheula anyar, ieu tos aya sataunna. Oge ieu HP teh bakal anyar we. Moal. Oke ieu HP teh bakal mengkilap we. Moal. Bakal aya ruksakna, bener teu? Atuh tong boreng HP tinggal ibu ieu. Ieu sorban kami pamasihan ti Bu Haji. Apal. Jigana dukun dia. Ieu sorban kami anyar baheula nama dianggo ngaji. Aya 3 taunna oge bakal cicing we dina beheungkum kami. Teu, bakal di mana? Di handap, di hareupeun imah, di hareupeun panto jadi naon? Kekeset. Tah tiung-tiung ibu nu seragam ieu menang nyicil tadi kali. Oh gratis. Cash mantep. Oge ieu kudu nu cash bakal aya dina sira ibu-ibu sadaya we. Aya soehna engke mah bakal di mana? Bo di pinggir kompor jadi lap. Bo di hadapan panto jadi kekeset. Boh di bulet-bulet dina tangan ngabaledog tatangga. Moal cicing dina sirah we. Geus tong jauh-jauh kana tiung. Urang we. Mak baheula oge langsung begitu lahir langsung sepuh seperti sayeuna. Urang kan orok heula, bener. Orok heula, aya. Gitu. Tiasa ngarondang, tiasa calik nangtung diajar mapah. Pemuda, ya, dewasa, tua, kolot ayeuna. Eta teh ciri hawadis Kang. Urang sok poho, maka ayana urang bakal ditungtungan ku teu aya, bakal mati. Bu, Pak, tinggal di ka dieu. Halo. Hai. Halo. Hai. Ibu pernah ngalahirkeun anak? Pernah. Hayam. Ibu kan cengok, punya beres ngomongnya.
tingali orok mun lahir tangana ngebel atau lebih muka. Tingali jeung nu maot tangana ngebel atau lebih muka. Eta teh filosofi pesan ti pangeran. Kebanyakan orang lahir tanganna ngepel. Artinya apa? Manusia nu hirup hayang boga sagala. Tadina lahir teu mawa nanaon. Ngan mawa ari-ari oge dikubur. Batin teu mawa sabaju selembar ge eueuh, benang selembar daya, tapi tingali tangan orang anu lahir ngepel Kang. Artinya proses perjalanan manusia pasti nu tadina can gaduh hoyong gaduh. Mana buktosna tah tingali panganten. Ieu teh panganten istri, panganten pamageun. Oh, pamageun. Istrina orang mana? Cicuru. Tingali saha panganten pamageun namina? Dipanggilna? Ian. Dian. Iyang. Kang Iyang. Ini Kang Iyang tingali. Perjalanan hirupna ngahadirkeun rasa anu hoyong miboga. Miboga naon? Pamajikan. Gitu. Mata kurasa eta manusia naluri, manusia berjalan dengan sendirina dina perjalanan hirup manusia moal jauh tina nu namina liang. Lahir tina liang, hirup neangan liang, asup ka jero liang. Rek sombong kumaha. Nah, ibu seri-seri gini. Ya saya bul hajat seri wae gini ya. Ya saya bul hajat kabeh emak-emak tuh. Manusia hirup moal jauh tina liang. Aduh Pak urang mah eranya Pak tadi Pak. Tinggalin nu bogana makan paneta temi semangat liang. Ho, hayang kumaha. Mikir Kang, mikir. Hirup urang teh jauh tina liang. Bahkan berang penting urang sok asup kalian. Bener teu? Ece nyaan. Ai ece mun asup ka imah lewat luhur teh lewat panto. Ai panto aya liangan hanteu. Onto cenah. Atuh mun ece lewat tembok jiga jurig murun asup. Bahkan hirup urang unggal poena tidak jauh dari kata liang. Nepi ka kursi aya liangan teu? Teu kapan aya? Dina diri urang aya liangan teu? Aya sabaraha? Coba tingali liang cepil, liang irung, mulut, panon. Semakin gede liang, semakin gede dosana. Halo? Semakin gede liang, semakin gede dosana. Contoh. Liang cepil sareng liang mulut gede mana? Mulut. Mantak dosana cepil jeung mulut loba mana? Mulut. Liang irung jeung mulut gede mana? Mulut. Irung jeung mulut dosana gede mana? Mulut. Heeh. Urang kan aya kitu aya dosa tina irung, aya maksiat ampun. Di mana eta? Contoh ya tetangga. Gitu. Uih tos di mana? Ti Raja Galuh mawa naon? Duren. Urang teh kieu. Duren. Lebih kalian panto tetangga. Cek tetangga aya naon cenah cek. Duren. Ngerakeun eta teh. Mata aya liangan teu? Aya. Mana cenah usah liang mata? Ibu sok lewet tara. Sok keluar Cipanon. Oh, sok nya di mana keluar Cipanon? Tina liang mata jeung mulut gede mana? Mulut dosana gede mana? Mulut. Kapan urang sok sanaos aya bari ningali? Ieu bari ngomong. Ah, deuleu setak ieu deui. Naudzubillah min dzalik. Mata aduh Gusti Rasul. Ayeuna kan keur tenar tuh dina video aya emak-emak ditiung. Tingker naha tadi gitu. Nah untuk bilang min, tinggali bapak-bapak mah tara kikituanan ibu tara. Bapak tuh tinggali negara repe, tinggali cari cing, weh saroleh tinggali. Mau ditanya bapak tos di mana di sawah beres.
Tapi lamun nanya ibu-ibu, ibu terus di mana di pasar? Ya ampun di pasar nih pilu pisan cenah aya mah jabaning daging mahal. Tadi nih ada butik aya diskon 50%. Aja ka tuh meuli urang teh teu boga duit teh. Padahal nanya na hiji tah. Ibu terus di mana? Tapi jawabannya naudzubillah min dzalik curi kabeh. Tapi itulah ibu-ibu. Ibu-ibu, gentong dicarekan. Kesenangan ibu-ibu adalah ngomongkeun bae nu jadi undeg-undeg hatena eta teh normal. Saat lamun ku akang gaduh pamajikan rewel dicaran ku urang setrok Kang. Begitu penyakitna. Mata lamun akang ayeuna gaduh pamajikan rewel anggap bae radio butut ke ngabrak-brak gitu. Kesenangan laki-laki adalah sendiri Bu, punten. Oh sok ningali tara salaki salaki urang Bu. Calik diharap beri imah, cicing we, kieu we tah. Tong diganggu, komo di video dilekeun mah. Pamajikan adalah stres. Deuleut aja eta. Guys, kita lihat siapa yang lagi nongki, guys. Dulu ada cowok cok cakep guys. Gusti Allah diganggu teh kesenangan salaki urang aja. Suami mah lamun aya masalah teh teu diomongkeun tapi dipikirkeun. Bener teu? Ujug-ujug aduh kumaha carana mau pamajikan ka toko emas teu ngomong. Kopi jeung rokok teu meunang bina di emper asup ka WC nanggung beri rokok. Bener teu Bu? Cek ibu teh aduh tong greuwas bisi eja ban ngebul ulah. Ya Allah kabakaran. Ulah tong greuwas eta teh salaki ibu keur nongkrong bari ngarokok.